Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wala tasihu sareng henteu sah naon salatun nahwi qobidin salatna saumpamana jalma anu nyepeng torpasaein kana tungtung hiji perkara kahablin sapertikeun tambang mutasilin anu antel itu hablin binajsin kana najis wa illam yataharrok sanajan henteu usik itu torpu syai'in biharkatihi ku usikna itu qobid walaya duru sareng henteu madarat naon ja'lu torpihi ngajadikeun tungtungna itu syai' tahtari jelihi dina hanapeun sampeanana itu musolli wala najsun sareng henteu madarat najis yuhadi anu malebahan itu najis hu ka itu jalma walau wasola sareng lamun nyambung ieu jalma udmahu kana tulangna ieu jalma lihajatin karena aya pangabutuh binajsin ku tulang anu najis min udmin nyatana tulang layas luhu anu henteu pantes lil wasli pikeun nyambung naon gueruhu salianti itu najis udiro mangka diuduran ieu jalma fidalika dina itu wasola patasihu mangka sah naon salatuhu salatna ieu jalma ma'ahu sartana itu najis walayal zamu sareng teu misti hu ka ieu jalma naon naj'uhu ngalaanana itu najis ida wajada di mana-mana manggihan ieu jalma at-tahiro kana tulang anu suci kama sapertikeun perkara fi raudhati anu tetep itu madina kitab raudhah ka asliha sapertikeun asalna raudhah fa illam yahtaj mangka lamun henteu butuh ieu jalma liwaslihi pikeun nyambungna itu udmu aw wajada atau manggihan ieu jalma solihan kana anu pantes goe rohu kana salianti itu najis min goeri adamin kana salianti bangsa Adam wajaba mangka wajib alaihi ka ieu jalma naon naj'uhu ngalaanana itu najis in amina lamun aman ieu jalma min naj'ihi tina ngalaanana itu najis dororon kana kamadaratan yubihu anu ngameunangkeun itu doror at-tayammum kana tayamum walam yamut sareng teu maot ieu jalma wa mislul wasli sareng eta tetep sapertikeun nyambung bil udmi kana tulang bima dina perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma al wasmu ari nyieun karang papihi mangka eta tetep dina itu wasmu atapsilu ari perincian al madhkuru anu dicaritakeun itu tafsil wa upia sareng dihampura naon an mahalis tijmarihi tina tempat meperna jalma pisolati dina tempat solat walau ariko sanajan kesangan ieu mahal malam yujawid salagi henteu ngaliwat itu urku asobhata kana lupat lepit wal hasapata sareng kana hasapah pihakihi dina hakna ieu jalma la fi goerihi henteu dina lianti ieu jalma wayu pasareng dihampura naon amma perkara asiro anu hese naon al ihtiroju gawe raraksaan anhu tina itu ma goliban dina gagalibna min tini syari'in nyatana taneuh jalan gede najsin anu najis itu syari yakinan kalawan yakin li usri tajannubihi karena hese ngajauhanana itu tin wayah talipu sareng narima beda naon al ma'fu anu dihampura naon anhu itu al waktan dina waktuna wa mahalan sareng dina tempatna min saubin nyatana baju wa badanin sareng awakna wa andami nahwi barogisa sareng tina getih saumpama nareungit wadama mila sareng getih bisul kakumalin sapertikeun kutu wa andami pasdin sareng tina getih dicetrak wa hajamin sareng
bekam bimahalihima kalawan tempatna itu pasdin sareng hajamin wa an rausi dubabin sareng tina tai laler wa in kasuro sanajan seueur naon ma perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma walau bi tisari urkin sanajan kabuktosan itu mujawij eta ku nyebarkeunana kesang li umumil balwa karena umumna balai bidalika kana itu nu kabeh lain kasuro teu dihampura lamun seueur itu dzambi fi'lihi kalawan pagaweanana ieu jalma pain kasuro tuluy lamun seueur ieu dambi fi'lihi kalawan pagaweanana ieu jalma kaan kotala sapertikeun lamun maehan ieu jalma barogisa kana reungit ao asuro atawa meres ieu jalma azama kana getih lam yupa mangka teu dihampura naon anil kasiri tina getih anu seueur urpan ceuk urup kama sapertikeun perkara huwa ari itu ma eta hasilu kalamir Rafi'i kasimpulanana kalam Imam Rafi'i wal majmu'i sareng al majmu' wa an qalili damin sareng teu dihampura tina anu saeutik wa an qalili damin sareng teu dihampura tina saeutikna getih ajnabiyin milikna jalma anu sejen min goeri nahwi kalbin tina salianti sapertikeun anjing ligil ladihi karena beratna itu kalbi wa kadami sareng eta tetep sapertikeun getih bima dina perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma koehun ari utah wasodidun sareng nanah wa ma'u kuruhin sareng cai tatu wa mutanafisun wa mutanafitun sareng cenang cai cenang lahu eta tetep dina itu ma'u kuruh rihun ari ambe walau sholat sareng lamun sholat ieu jalma binajsin sarta najis goeru ma'fuin anu teu dihampura naon anhu itu najis lam lam anu henteu apal ieu jalma hukana itu najis au alima atawa apal ieu jalma hukana itu najis sumana sia tuluy poho ieu jalma pas sholat tuluy sholat ieu jalma sumata dzakkaro tuluy inget ieu jalma wajabat mangka wajib naon al i'adatu ngabalikan deui kana sholat wayajibu sareng wajib naon i'adatu kuli sholatin ngabalikan deui saban-saban sholat tayakona anu ngayakinkeun ieu jalma fa'laha kana migawena itu sholat ma'an najsi sarta najis bihilafima kalawan perbeda perkara tumila anu dipanteskeun naon hudu suhu anyar datangna ieu ma ba'daha dina sabadana itu sholat wasani sareng ari anu kadua na eta satrul aurati nutupan orat anil uyuni tina pirang-pirang paningali walau kana sanajan kabuktosan ieu jalma eta kholian anu nyepen pidul matin dina tempat anu poek indal kudroti dina nalika mampu kawasa liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala ya bani Adam hai turunan anak Adam kudu ngalap aranjeun kabeh zinatakum kana gawe gigintingan aranjeun kabeh inda kuli masjidin dina saban-saban inda kuli masjidin dina salat dina saban-saban masjid kola ngadau saha Ibnu Abbas al-muradu ari anu dimaksud bihiku lapad zinatakum eta asyabu baju bisolati dina salat palau ajazat mangka lamun apes ieu jalma wajaba mangka wajib naon ayu sholli salat ieu jalma arian halna ditaranjang wayutima sareng nyampurnakeun ieu jalma ruku'ahu kana rukuna ieu jalma wa sujudahu sareng kana sujudna ieu jalma wala i'adata sareng teu wajib ngabalikan deui salat alaihi ka ieu jalma
Wayajibu sareng wajib naon satrul aurati nutupan orat pigueri sholati dina salianti sholat aedon deui walau pil kholwati sanajan kabuktosan ieu jalma eta tetep dina persepen illa lihajatin angin karena aya pangabutuh kag tisalin sapertikeun gawe adus wakola sareng ngadawuh saha sohibud dakhoiri jalma anu ngabogaan kitab adz-dzakhair ya juju kana lapad ya juju menang naon kaspul aurati mukakeun aurat pil kholwati dina persepen li adna gordin karena panghandap-handapna pamaksudan kola ngadauh itu sohibud dakhoir wa minal agrodi sareng eta tetep tina pirang-pirang pamaksudan kaspul aurati ari mukakeun orat litabridin karena ngalap tiis wasyanati saobi sareng ngaraksa baju minal adnasi tina kokotor wal gubari sareng tina kekebul inda kansil baeti dina nalika nyapuan imah wa goerihi sareng salianti itu kansil bet wa innama wajaba sareng pastina wajib naon asatru nutupan orat pil kholwati dina persepen liitlaqil amri dina karena ngamutlakeunana marentah bisatri kana nutupan wali anallaha ta'ala sareng karena sanyana Gusti Allah ta'ala eta ahaku leuwih ngahak itu Allah ayustahya kana dipika isin saha minhu itu Allah wala yajibu sareng teu wajib naon satru auratihi nutupan oratna ieu jalma annafsi tina dirina ieu jalma bal yukrohu balik tadi makruh ke naon nadruhu ningali na ieu jalma ilaiha kana itu aurat min goeri hajatin kalawan teu aya pangabutuh wa auratur rajuli sareng ari oratna lalaki eta ma perkara baina surati anu tetep itu ma antara bujalna itu rajul wa rukbati sareng tuurna itu rajul li khobaril Baihaqi karena hadisna Imam Baihaqi wa ida zawwaja sareng di mana-mana ngawinkeun saha ahadukum salah saeji aranjeun kabeh amatahu ka amatna itu ahad abadahu ka abidna itu ahad au aji rohu atawa kanu disewakeunana itu ahad fala tandur mangka ulah ningali itu amat ayil amatu tegesna amat ila auratihi kana oratna itu ahad wal auratu sareng ari orat eta ma perkara baina surati anu tetep itu ma antara bujal warukbati sareng tuur wa mislu dzakari sareng eta tetep misilna lalaki man ari mar'ah biha eta tetep di itu man rikun ari sifat abid bijamiin dina pada sakabehna anna ro'sa kulin sanyana sirahna saban-saban sahiji minhuma anu tetep di itu dakar sareng man biha eta laisa sanes itu ro'su eta bi auratin orat wa khoroja sareng kaluar bidalika ku kecap baina surati warukbah naon asuratu bujal warukbatu sareng tuur falaisa mangka lain itu suruh sareng rukbah eta minal aurati tetep tina orat alal asohi numutkeun kaul anu leuwih soheh faidatun wallahu a'lam bishawab.